Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapangan Anabis Panaritu kelas 11.5 bade macakeun sajak karya Ispan. Pendidikan teh pengajaran nu penting ngarepkeun hirup nuntun urang kalampah ilmu ngajarkeun hirup leuwih bijaksana ngabuka jalan nyalametkeun alam raya. Di sekolah urang manggihan kahirupan maca buku ada ngadangukeun guru tutur carita nepikeun ngembangkeun diri. Pendidikan jadi harta anu teu bisa dipungkur sanaos dunya terus robah sareng maju ilmu jeung hikmah tetep jadi tumpuan. Hayu urang ajarkeun ka generasi saterusna supaya hirup jadi langkung bermakna.